Tah baraya hayu enama rencangan deui abi bade ngadamel es kulkul. Tah dikarenakan cuaca teh akhir-akhir ieu teh panas wae nya janten enama urang ngadamel es kulkul ieu teh pajeng pisan kanggo marurang kalih mah. Tah di dieu abi bade metikan heula ieu teh si cupatna urang buang heula nya. Tah ku sabab lami urang disulap we ngarah tereh. Cring tuh atos beres. Tah upami tos beres ge mah tong hilap ieu teh diwasuh heula. Sabari dipilihannya anu barurukna anu teu layak diemamna ieu teh dipiceunan ku abi teh. Tah ieu abi meser stroberina teh henteu seueur ieu teh anu meserna teh anu di kapan nya sanes anu di kilo. Upami nu di kilo mah pangaosna teh awis benten sareng anu dina cup. Upami atos diwasuh ayeuna mah urang siapkeun kanggo tusuk satena nya urang tusukan tapi ku abi teh bade diengalkeun we nusukanna teh soalna upami bari di video mah lami ieu teh ena mah urang sulapkeun deui we nusukanna teh. Tah sakitu heula we mini vlog abi dinten ayeuna mah hatur nuhun bye bye.